Wah cenah cek pengusaha teh urang mah lieur dek jadi jelema kokoro we. Jadi jelema kokoro ge ripuh sarua. Kaditu ka dieu hese nutupan pangabutuh hese sangsara sarua. Nu kumaha tuh mang jelema nu salamet teh? Jelema nu merdeka, nu senang, nu salamet teh jelema nu geus bebas tina kapentingan dirina. Geus merdeka. Bebas tina kapentingan dirina, geus aman. Kumaha mun teu beunghar bae we. Gitu. Kumaha mun maneh kokoro bae we. Kumaha mun maneh dihina bae we. Kumaha mun maneh pae da karege pasti pae. Nu penting mah salamet. Bebas tina kapentingan dirina, gitu jelema nu bahagia. Kumaha lamun usaha pikiranna geus lain manehanana. Usaha teh mikirna parentah Allah we. Ngamakmurkeun dunia, ngurus jelema. Itu ngajalankeun ekonomi sakumaha parentah Allah. Usahana teh maju teu maju kan bae.